Innal hamdalillah bi inayatihi wa taufiqihi yatarahamu ibaduhul mu'minun wa bi izzatihi wa qudratihi yartaji udolimun amarona bi taqwa wa nahana an itiba'il hawa angjala sakinata fi qulubil mu'minin wal aqibatu lil muttaqin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal izzatu wal qudratu lillah. Asbahna alal fitratil Islam wa kalimatil Islam. Panggejar acara anu kusim kuring di pihurmat panitia penyelenggara sadaya pejabat jamiah tingkat PD, tingkat PC, tingkat ranting sareng tingkat jamaah rawuh bagian otonom muslimin muslimat hamba Allah asatid kalawan asatidah nu dimuliakeun ku Allah sadayana di pihurmat. Alhamdulillah ku takdir tetiasa dipungkir kadar tibiasa disinglar najan ditolak anger datang jodoh pati bagja cilaka Allah nu boga Allah nu kagunganana urang manusia mung sakadar rencanan unang toskeun Allah nu maha wisesa. Alhamdulillah urang kiwari tiasa silaturahmi ngeusi wancing ngamanfaatkeun saat dina raraga ngajejehkeun pakeun hirup urang kasempatan mung sakali teu dua teu tilu kali sedengkeun gagal nu sakali moal tiasa diuihan deui. Margi gagal hirup beda jeung gagal dagang, gagal hirup beda jeung gagal tani, gagal hirup beda jeung gagal sakola. Kulantaran eta hirup bener, hirup bageur ngalakukeun amal soleh, urang sadaya diperdih sangkan sakalian bongan kasempatan ngan sakalian. Ku ayana kitu sim kuring sejajadah doa naon nu dianggap pangrojong fasilitas pakpikpakna panitia nyayagikeun sapuratina kana lumangsungna ieu acara muga jariah digentosan ku Allah wa anu langkung barokah. Atuh ayeuna teh urang seueur anu teu darameng oge nya musibah di mana-mana. Muga-muga urang salamina aya dina panangtayunganana. Atos aya lamaran anak ya nuhun tadarus urang danget ieu patali sareng ibadah tanpa batas harusnya etanya ya. Margi aya ibadah nu diwatesanan waktuna, diwatesanan tempatna, diwatesanan hitunganana. Diwates kayaan tempatna siga sa'i atawa tawabnya disopa kamarwah. Upami kaayaan tawab disakurilingeun disabudeureun Ka'bah. Seperti upami dina ngumbah panangan mah disebutkeun disagedengeun fagsilu wujuhakum wa aidiakum ilal marafiqi. Kumbah rarai-rarai aranjeun sareng panangan-panangan aranjeun nepi kana sikuna. Nahan teu disebut ilal asobi'i nepi kana rema dugi kana ramo tapi ilal marafiqi yen upami ku urang dibasuh ti luhur sanaos sikuna ka kumah teu nutup kamungkinan selak kuku moal ka kumah tapi upami ti dieu nah jadi selakukuna bakal kabasuhan eta teh Rusia nan moal ge bakal kasubat kasabit kalimat nu aya dina ayat anu bade katarurus urang denget ieu
aya nu diwatesanan waktuna sapertos minal masyriq ilal maghrib mun dina saumah ti mimiti bijil fajar dugi ka surupna panon poe. Nah, aya nu diwatesanan itunganana ngeunaan subhanallah nya alhamdulillah Allahu akbar masing-masing 33 kali. Malah dihitung ku ramo pandangan kurang. Atuh istighfar nama malah mung 3 kali. Jadi aya nu diwatesanan. Tah aya oge nu ibadah teu diwatesanan. Salah sawios ibadah nu teu diwatesan kumaha man teh zikrullah, dzikir ka Allah. Sapertos kagiatan anu kurang nuju dilaksanakeun ayeuna kalebet kana kategori zikrullah, dzikir ka Allah. Teu diwatesanan. Bade sajam, bade 2 jam, bade sapopoe. Nah, anu mana ikhwatu iman sadaya. Urang aos we ayatna supados teu acak-acakan ieu bahasan puguh rorogan moal ngajul nu luhur ngodok nu jero moal ngadongkang nu ama nu anggang urang ngobet anu deet nu aya dina lamaran surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab teh surat katilu-tilunya ayat 41 dugi ka 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusolli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam wa a'adda lahum ajron karima. Ayatna ponok-ponok insyaallah. Jadi 2 jajar oge itunya kayaan teu pinuh. Ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan panyeluk tinu Maha Agung, seruan tinu Maha Heman ka jalma anu iman. Sabab numutkeun pertimbangan nu bakal ageng perhatosan ngan anu ariman. Ngan lamun engke di lapangan dina kanyataan nu iman wae geus kurang perhatian, komo nu teu iman. Nu bae insyaallah hatur nuhun kana perhatosan ikhwatu iman sadaya kana kagiatan anu dikokolakeun kurang sadaya nu urang kanggo urang kalawan nya ti urang. Insyaallah da sanes keur batur urang mah ngaos teh kanggo urang. Beda jeung batur mah ngaji teh sok ngagogoreng nu sejen. Urang mah tara ngagogoreng batur, ngaji mah urang mah nerangkeun dalil kumaha pengkol ayat jeung riwayatna, naon hartosna, kumaha kaayaan larap dina kahirupan. Insyaallah urang mah tara ngagogoreng batur. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru maraneh kedah areling, maraneh kedah aringet Allah ka Allah. Tah nu diparentah teh inget ka Allah, inget ka anak mah teh dipiwara. Tapi tapi nu inget teh ka sawah, ka kebon nu teu dititah teh. Mana ayatna supaya urang inget ka kebon? Inget kana popoean ayeuna duduh seseuheun. Ikhwatu iman sada ulah mung sakadar inget ka makhlukna, inget dengan ka pamajikan gitu ta. Kan ka salaki we inget teh. Ai kanu maparin, kanu nyiptakeun garwa jeung caroge teu inget-inget. Da aranjeun mah jalma nu iman. Ulah siga nu teu iman. Inget dengan kana dahareun, nah gitu kana inumeun, kana eta we inget nanti kana samal hejo. Meni jadi carita pada disubuhan ku karedok leunca jeung pelempeda. Ikhwatu iman sadaya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha. Cing da aranjeun mah anu iman.
ulah sarua jeung nu teu iman kudu aringetnya ka Allah. Ikhwatu iman ingetna we ka Allah mah aya ganjaranana, aya pahala, aya buah jeung hasilna. Dikrong kasiro nu saseueur-seueurna tanpa batas. Tah ayat ieu teh upami kurang ditinggal dina tafsir Al-Munir karya Imam Wahbah Az-Zuhaili judulna teh At-Ta'zimu 'alallahi wa ijlaluhu, ngagungkeun jeung ngamulyakeun Allah bidzikri wa tasbih, dengan zikir dan tasbih. Ai kucing beuring teu ngabantuan eta judulna, judul nyieun we judul sorangan. Ibu bade ngadamel, bapak bade ngadamel tina materi nu ieu bade dijudulan ku judul nasan mangga. Bade dijudulan upama teh mah Allah teh kajaman nu iman manyaah pisan ke dicanakna tina kalimat wa kana bil mu'minina rahima. Mangga supados ulah kayan matak lamaran sim kuring mah tara make ngaran. Bilih ke ku ibu, ku bapak bari difotokopi deui. Mana? Gampil pan dateng nganggo ngarannya. Saya tanya ngaran anu nyusuna. Ku ibu teh fotokopi deui dianggo deui atoh pisan. Nuhun pisan. Muga-muga kabagean. Dah salerasna mah teu nganggo lamaran ge pangaosan mah jalan-jalan wae tiasa. Ngan maksa teh mudah-mudahan aya nilai plus kanggo urang sadaya. Wasabbihuhu sok kumarane Allah teh maha sucikeun. Iha bukrota wasila isuk sore sobahan wa masaan. Eta mah nuka kuping cing nuka hartos naon ibu? Isuk sore teh nuka hartos naon bapak? Bulan? Ibu? Ka kuping. Anu dimaksud isuk sore teh naon? Bulan. Anu kakuping mah isuk-isuk jeung pas sore nu kaharti mah dina waktu keur ngora jeung pakokolo. Sareng dibatas teh, justru tanpa batas. Isuk jeung sore teh maksudna maha sucikeun ku aranjeun, sok aranjeun tasbih ka Allah dina waktu keur ngora jeung waktu geus kolot. Matak sok aya ungkara basa geuning. Kabarudak sok cenah siapa masih keneh kembang buruan, masih keneh panjang lalakon. Abah mah geus panon poe tunggang, talamun panon poe tunggang gulung teh geus sore teh. Ada isuk-isuk. Nah, nu mawi nu kakuping nu disebut mantuk eta mah kakupingna kitu. Nah, mafhum kieu kahartina. Nah, leuheung lamun nepi ka kolot. Hanas keur ngora henteu tasbih teh kitu tanya ngaji teh. Dikir teh bener bager teh nepi ka kolot henteu. Leuheung keur kolot ngalaman ngora. Kuperin keur ngora atuh henteu deui. Ayeuna atuh geus kolot. Nah, mun bisa mah sapanjang hirup tanpa wates. Eta margina kusim kuring dijudulan ibadah tanpa batas. Ti isuk nepi ka sore maksudna sapanjang hirup. Ikhwatu iman sadaya. 2. Huwa alladzi yusolli alaikum. Mantena Allah anu sholawat ka aranjeun. Jadi anu populer eta we ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sallu alaihi wasallimu taslima. Seolah-olah anu hak nampi sholawat teh mung rasul. Padahal urang oge jalma nu iman hak narima sholawat ti Allah. Ieu ayatna. Huwa alladzi yusolli alaikum. Ngagunakeun fil mudhari cek barudak mah cek santri. Tadi alhamdulillahnya putra, bapak, putra, ibu.
salah sawiosna ngawakilan santriwan santriwati. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ditaluturkeunnya kudu sanes-sanesna ngeunaan masalah gartol sakola. Nu alus sapan kitu, dipeuting ngaraji dibeurang sarakola. Itu budak nu rajin. Dipeuting malikir dibeurang di alajar. Kitu budak nu rajin. Beda di dipeuting teu ngaji dibeurang teu sakola gawe abring-abringan. Eta mah tong diturutan. Tah salajengna ikhwati iman sadaya huwa alladzi yusolli fil mudhari lil hal wal istiqbal kanu mana istimror. Salajengna saterusna salawasna sholawatna teh maparinan ka amanan, katenangan, katentreman, kesenangan alaikum ka aranjeun. Engke ulah lepat macana entong wa malaikatihi tahmatak disebutkan qiraatul qur'ani ma'al i'robi abdulu min qiraatil qur'ani bi ghairil i'robi. Maca Quran bari terang i'robna ai dipatah di domah jeung di kasar teh ngaranna teh naon Pak? Lan harokat. Ari harokat teh naon Ibu? Bergerak. Harokat teh naon? Yuharriku hapan bergerak teh. Kangjeng Nabi sallallahu lamun atahiyat teh kobadosin sintaini nya. Nikalkeun nilepkeun jari al khinsir wal binsir wa halaqahil qatan. Ngadamel hiji buleudan bainal ibham wal wusta. Suma asyara bi usbu'ihi yuharrikuha ngagerak-gerakeun. Naon harokat teh? Gerak. Kahartos Pak? Naon? Jadi kudu banyak gerak. Ulang deui. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Raosnya. Raos teh. Nah, sabab bergerak, cing sok sukunan kabeh sadayana hurufna tong dijabar, tong di JR, tong di PS ku sukun sadayana. Kira-kira kumaha tah nyuarakeunana? Moal aya soraan. Oke. Naon? Jadi upami pandangan ibu nuju kulem terus katinihan ku pandangan caroge kesal cangkel nyeri kumaha mun digerakkeun mau kartos Pak ake kartina mah di buminya tuh nya. Jadi karena bergerak jadi harus banyak bergerak, banyak action gitu atuh, banyak aktivitas ulah cicing begitu mah nikmat hirup. Nu mawi urang mah makhluk bergerak disebutna teh anas. Ya ayuhanas ubudu robbakum. Yeuh makhluk bergerak arahkeun gerak aranjeun kana ibadah. Matak paida parongtak pangsob lamun geus rengse hiji gawe pilari gawe nu sejen. Nah nikmatna hirup mah bergerak, banyak kegiatan. Moal nikmat hirup tanpa kegiatan. Itu bergerak teh ya. Bergerak teh harokat. Lamun disukun cicing gerak. Wah nikmat hirup teh. Tah seperti itu insyaallah ikhwatu iman sadaya numawi naha kaayaan disebutkeun wa malaikatuhu. Sabab lamun dibaca malaikatihi engke kaayaan yusolina sholawatna ka aranjeun jeung ka malaikat. Malaikat nampi salat henteu. Tapi jadi fa'ilnya anu yusoli teh sanes mung Allah wa malaikatuhu. Qiraatul Qur'ani membaca Al-Qur'an bil i'rabi afdalu lebih utama min qiraatil Qur'ani bi ghairil i'rabi. Nah, mungkin dina teu acan ke kana hartosna, teu acan ke kana tafsirna. Seperti itu diterangkan dina tafsir Al-Qurtubi nu kurang kapenah. Huwallazi yusolli alaikum.
Allah teh teu eureun-eureun masihan rahmat ka aranjeun teh margi urang mah pipinahan tina nikmat kana nikmat. Jadi natahawwalu min nikmatin ila nikmatin. Ibu di bumi nikmat banyak. Ayeuna ngalih ka dieu bari calik nikmat teu? Nikmat. Ibu nyang hunyar. Sok ayeuna dilipatkeun diemokeun nikmat teu? Nikmat. Ayeuna ditangtungkeun sabelah sila tutug tu aya si bapak-bapak tu sila tutug. Nikmat teu? Nikmat. Kumaha mun digolerkeun? Nah nikmat teh wae. Jadi min nikmatin ila nikmatin. Allah teh ngurus urang ngurus makhluk ku nikmatna. Kartos Bu? Naon? Ya. Allah ngurus makhluk ku nikmatna. Lamun ditaros caroga ibu saha? Makhluk Allah. Jadi ibu ngurus caroga teh kudu ku nikmat Allah nu aya di diri ibu. Matak cek ibu teh kiceup akang abdi geng. Jadi dina kiceup teh aya nikmat teh Pak. Nah, jadi nikmat Allah teh aya di mana-mana. Aya di sagala-gala. Rahmatullahi wasi'at kulli syai'. Nu mawi naon margina budak langkung deket ka ibuna tibatan ka bapana. Karena anak banyak menerima nikmati Allah nu aya di ibuna tibatan nikmat Allah nu aya di bapana. Kitu ikhwat iman sadaya. Pokona mah nikmat Allah nu aya di urang dikeun ka pamajikan. Nikmat Allah nu aya di urang kasalakikeun dipake ngurus jajadian, ingon-ingon, atanapi tatangga kulawarga naon wae nu kurang dipikanya. Dipika cinta urang urus ku nikmat Allah nu aya na diri urang. Salajengna huwaladzi yusolli alaikum wa malaikatuhu. Kitu deui malaikat ge yusolli alaikum. Liyukhrijakum rek ngaluarkeun aranjeun minadulumati ila nuri. Dulumatil jahli tadi disebut ku Ustaz keterangan yen musuh nu pangawarna teh naon cenah? Al-jahlu kebodohan. Nah, jadi min dulu matil jahli ila dulu mati nurite ila dulu matil ilmi. Dua, di dia disebutkan dulu mat cek barudak mata tehnya di kelas eta teh jamak muannas salim nuduhkeun kana seueur. Kapoekan anu kadua dulu matil kufri, poek ku kakupuran. Ku kupur mah poeknya pokona mah kaharti teu kaharti ge. Nah, keyakinan dina kaingkaran, dina kakupuran. Tapi da sok almung disebut kupur mah disebut teh non muslim. Nu non muslim teh kupur teh. Jadi ila nuri ilal imani. Jadi iman teh caang cahaya. Matak Allahumma nawir kulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan abadan. Dina urusan nur, dina urusan cahaya. Cekangnya Nabi kuno. Benarnya teh kasauran ulama artinya Imam Al-Anbari teh kuno syamsan. Jadilah kamu bagaikan matahari. Ai matahari mah katinggalnya Bu. Ku sarerea bisa nyaangan alam dunia. Apaleun pokona mah saantara alam dunia kana panon poe mah. Tak aranjeun teh patula patali jeung cahaya kudu seperti panon poe ideal. Pain lam tajid lamun anjeun teu boga sumber daya ker seperti jadi panon poe wakunu komaron atau cenah jadi seperti bulan nya pangintenlah sapertos tadi disebutkeunnya di Al-Marugi papan apaleun salam dunya teh urusan kaum muslimin mah arapaleun malah atau Ibnu Katsir itu makan mendunia seperti panon poe. Lamun kaayaan aranjeun teu bisa seperti campa atau cenah seperti bulan dina urusan cahaya teh mere caang. Kan painam tajid lamun teu mampuhkeun teu boga keneh sumberna seperti bulan atuh cenah
pakau kaban mudian atau seperti bentang anu caang, bentang kecorat ke bentang naon. Nah, anu mana kan anu emprai caang. Pain lam tajid lamun teu boga keneh urusan ta saperti bentang nu caang atuh pakun aranjeun kudu saperti kau kaban sogir atau kau kaban sogir saperti bentang leutik. Nganu penting ulah parem tina urusan cahaya. Matak sok luar tina pangamung teh cahaya. Eta mah cahaya pangamung. Nah, cenah siang meuni luar gitu cahaya. Mah teh cahaya. Eta mah dulurna korong. Nya korong baseuh teh manumal teh. Adi lanceuk. Siga kafir jeung munafik atau siga korong jeung leho teh. Nah, anu mana ikhwati iman sadaya nu katilu dulu mati syirki poek ku kamusyrikan. Jadi ila nurik teh ila tauhid kana katauhidan. Tah dikeluarkeun tidinya sabab tanpa bimbingan, tanpa arahan, teu nutup kemungkinan abrak-abrakan, abruk-abrukan, asrak-asrakan, asruk-asrukan, sanajan asrek-asrekan. Kalau batur gitu asrek-asrekan. Moal dugi kanu disungsi, moal datang kanu datang, moal cunuk kanu dituju. Nya panginten aya nepina panepingan kana neraka gitu moal nepi ka sawarga. Salajengna ikhwat iman sadaya wa kana bil mukmin ai kana mah sok dihartoskeun kebiasaan dalam arti selama salamina ge Allah mah bil mukminina kanu ariman teh rohiman kacida mikanya ahna. Jadi kalimat nama kalimat bewara tapi maksud nama kunu mukminin maraneh kudu jadi zaman ariman sangkan maraneh dipikah mah bagja ikhwat iman kadaya ai kalau dipikanya mah bujeng-bujeng nu disunkeun nu disunkeun gede hengkopkeun bakal dijaga diriksa dijaring diaping boh beurang boh peuting dina raraga mipir langit napak jagat mipir peuting napak beurang laku nu ngayunkeun waktu gawe nu mepene poe insyaallah moal kalunta-lunta bakal puguh nu dijuk-juk puguh nya nu di dampak tahiyatuhum tah ari panghormatan aranjeuna ibadah teh aya 3 kategori nu kurang oge sok dipanjatkeun dina salat tara kalin kuat at-tahiyat nya washolawat wa thayyib wa thayyibat at-tahiyatulillah washolawatu wa thayyibat jadi aya 3 kategori ibadah. At-tahiyat ibadah kauliyah ucapan. As-sholawat ibadah pagawean gerakan. Nah, salat nikmat lantaran pinah-pinah gerakan. Nah, ibadah haji nikmat sanajan capek. Dulu capek nanti ku nikmatnya ku capek na. Siga panganten capek teman. Jadi panganten teh capek. Nah, tapi aya buruhan capek, mata nikmat nanti ku capek na. Lantaran pinah-pinah tempat. Coba lamun kaayaan salat cina barang datang nepi ka balik cina kula ke moal nikmat. Siga nyembah patung. Salat mah aya gerakan metak eta jadi ejekan. Cek urang-urang Yahudi komo tapi layakumu. Ongkos cenana rangtung tapi teu nangtung. Mun da urang mang salat teh pan ngadegnya. Tapi teu salaminan hadeg. Aya ruku, aya itidal, aya sujud, aya cali. Ikhwat iman, ongkos cenah komu tapi layakumu. Salajengna ikhwat iman sadaya. Anu katilu nu disebut as-sholawat. At-thayyibat. Benten. Eta mah ibadah maliyah. Ibadah ku harta jeung kakayaan. Tas sadayana kurang teh lumangsungna ieu acara eta teh tiluanana kacana at-tahiyatna as-sholawatna at-thayyibatna insyaallah dipasrahkeun metak sok dina basa sanes mah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah
tahiyatuhum mendapat penghormatan. Mata sok disebut ayat disebut salam tahiyat. Sabab salam teh aya rupa-rupa. Aya salam tahiyat penghormatan eta mah dibaler deui ku salam deui. Nah haliko nah taparuk nah patepang nah papisah. Eta mah dibaler ku salam deui. Aya oge salam li doa. Eta mah entong diwaler ku salam. Siga dina akhir ceramah. Dupi nama ibu bapak cekap sakitu urang sami-sami ngadua we robbana atina fid dunya hasanah terus ngadoa kaitu teh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ngawau eta mah diwalerna amin tapi aya salam ta'abudi eta mah siga salam dina salat nah nu mawi urang mah nya dina ceramah teh salamna teh tara di awal tapi salamna di akhir sabab dina salat oge salamna sok di akhir laras ai salam di akhir di awal lamun salat mau di akhirnya tara assalamualaikum heula nya lamun salat teh nya di akhir mata eta mah tong diwalernya ceuk imam teh assalamualaikum warahmatullah ceuk makmum teh waalaikumsalam mau lah eta mah salam ta'abudi nya siga bismillah we kitu rupa-rupa malah dina kaayaan bismillah mapan rupa kalimat jajampeanna ge teh saminya bismillah bade wudu bismillahirrahmanirrahim bismillah bade kaluar ti bumi naon Pak bismillahi tawakkaltu alallah bismillah lebet ka bumi nah jempe awan bismillah tadi keluarna lebatnya kada bismillah deui bismillahi walajna wa bismillahi horojna wa alallahi robbana tawakkalna oke nah jadi bismillah keluar bismillah kalebet aya di bismillah ngalungsurkeun mayit kaliang lar ka bapak-bapak ayeuna manan Pak bismillahi wa ala millati rasulillah ai bismillah di kamar naon ibu ini mau menjauh serius bismillahi Allahumma jadibnas syaiton meni lancar jadi bismillah siga syahadat sami Pak rupa-rupa syahadat asuk Islam asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah terus syahadat dina ba'da wudu naon Bu Pak asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayeuna dina adan jeung qomat. Asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammad dan rasul tong dipake dina ba'da wudu tong dipake adan Pak. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sana majanten eta ge syahadatkeun nih. Lain syahadat nu eta. Tuh nya. Nah nu mawi kaayaan aidina tahiyat mah tanpa wahdahu la syarikalah yen muniakeun syahadat oge rupa-rupa tah ikhwatu iman sadaya di dieu disebutkeun tahiyatuhum yauma yalqaunahu henteu yaumal kiamah hari kiamah teh ayat 33 ngaran ayat 33 sebutan disageun disebut al-qari'ah disebut azalzalah gitu nya. Nah, disebut yaumut tanad, yaumul sokoh, yaumul labai umpi walakulatun. Anu mah di dia disebutkan yauma yalqaun. Dina poean aranjeun bakal tepang sareng anjeunna. Insyaallah tak urang mah gaduh ikhwat iman sadaya arep-arepeun bakal tepang sareng Allah. Urang teh ka Allah dipiwang sangkan cinta. Bujeng-bujeng make cinta ka Allah anu kurang dipika cinta. Pan seperti hayang tepang jeung kabogoh, gaduh kabogoh Pak. Ibu, anu hayang geragok Pak eta jeung urut kabogoh. Nah, kaayaan geura mangga sapertos jalma anu angkat haji. Nah, atanapi umroh teu jeung caroge atawa teu jeung garwa pan uihna teh
eta mun hayang geragok, hayang geragok, hayang gerak tepang. Nah, seperti emut anak hayang geragok, hayang geragok. Nah, numawi ikhwat iman sadaya, tah urang ka Allah teh bakal tepang. Sedengkeun tepang sareng makhlukna wae sakitu nikmatna, komo sareng kholikna. Numawi teu sadaya ahli surga tiasa tepang sareng Allah. Nah, nepi kapan para sahabat naroskeun cekangnya Nabi innakum satarawna rabbakum aranjeun teh bakal ningal pangeran aranjeun kama tarawna samsa seperti aranjeun ningal panon poe. Jadi teu pasadak-sadak gitu. Jadi itu katinggal tidak katinggal. Tah saperti ikhwat iman sadaya. Yauma yalqaunahu salamun ucapan itu bakal menang eta bakal bagjaan kasalamatan malah ada lahum Allah teh nyayagi nyiapkeun jeung nyawiskeun keur aranjeunna nu mana mun tadi alladzina amanu dzakarullaha dzikron katsira kalawan anu mukminin gitunya anu kenging salawat ti Allah jeung malaikat nyaeta ajron karima ganjaran balasan amal teh sakapeung disebut ajrun eta mah buruhan capek aya da ibadah naon teh capek disebut ajrun matak ungkul ajrohu qabla an yajiba araku pasikeun upah buruh samemeh garing kesana buruhan capek upah ujroh nah numawi mas kawin teh sakapeung disebut ujur waktuhunna ujurohunna. Nah, mun rumah tangga teh capek. Nah, numawi aya buruhan capek. Terus disebut oge, nah ganjaran teh balasan amal teh sawabun. Kaikhlasan eta mah ditinggal tina kaikhlasanana. Kalawan disebut oge jazaun. Balasan teh ngan ari jazaun mah ditinggal tina eta balasan teh bakal uih kanu midamelna. Moal urang nu dahar sambalna tatangga nu seuhahna. Seuhah silata-lata cek ibu-ibu. Nah, nu mawi kaayaan dina hal ieu metak sok aya ungkara basa naonnya disebutna teh cek Imam Syafi'i teh. Inna qiraatal Qur'ani bi baiti ahlil mayit la yablughu ajruhu ilal mayit bi kuburi. Saknyana bacaan Al-Quran di imah kula warga mayit di imah mayit dak mayit mah tos teu gaduh bumi tos teu gaduh imah fi baiti ahlil mayit cek Imam Syafi'i saknyana bacaan Quran di bumi ahli kula warga mayit layap lugu ajru ganjaranna moal dugi ilal mayit ka mayit fi kuburi nu aya di alam kuburna atuh mangawe dak geraknya sapertos ya arhamar rahimin irhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna pon kitu nya ya arhamar rahimin irhamna nun nu maha rahman nu maha rahim paparin abdi rahman wa'fu anna waghfir lana warhamna ngan keur abdi sadaya begitu mana keur mayitnya kan nah sabab lamun mayitna laki meureun wa'fu anhu waghfir lahu warhamhu lamun mayitna istri wa'fu anha waghfir laha warhamha imawan wa'fu anna we waghfir lana keur ndaratan begitu tah iwat mana keur mayit batak ikhwat iman sada ceuk Imam Syafi'i moal nepi ganjaranna moal pindah ganjaran eta ikhwat iman sada matak disebut we jazaun salajengna qala Ibnu Katsirin ceuk Ibnu Katsir yaqulu ta'ala amiron ibadahul mukminina Allah Ta'ala teh dadawuh ngagunakeun fil mudhari nya seueur dina tafsirkan yaqulu lahu ta'ala yaqulu ta'ala jadi yaqulu ya seolah-olah pok deui Allah teh ngadawuh amiron marentahkeun al mukminina ka jalma-jalma mukmin bi kasrati dzikrihim li rabbihim sangkan sering dikirna maranena ka pangeranana teh. Nah, airobma ngabogaan opat harti. Ya, hiji khaliqihim nu nyiptakeun, dua malikihim nu kagungan, tilu mudabbiruhum anu ngurus anu ngatur,
anu kaopat murabbihim nu ngadidik anu ngati. Jadi lamun urang ngagunakeun kecap ya rabbi, tah eta ngandung opat harti. Nun nu nyiptakeun diri abdi, nun nu kagungan diri abdi, nun nu musik malikeun abdi, nun anu ngadidik ngatik diri abdi. Kecapna cukup ku kecap rabbi. Anu dia disebutkeun kaayaan li rabbihim tabaraka wa taala al-mun'imu alaihim. Anu maparina nikmat ka maranehna bi anwa ini ami kurupa-rupa kanikmatan. Tadi tos disebutkeun urang teh pipinahan tina nikmat kana nikmat. Teras urang ngahuap nikmat deui, teras dileueutan nikmat deui, terus diududan nikmat deui. Ah pinah-pinah nikmatnya Pak. Aidar teh udun itu raos udun ieu. Jadi lamun dina tuangan mah ieu resep segala beuki. Tah naon anu teu beuki atuh. Kalawan wasunupil minan, kalawan tahapan-tahapan katenangan, kasenangan jeung kagembiraan. Lima lahum bidalika min jadili sabari kitu nanti aya ganyaranana ongko diberi nikmat diganyar digerak mangga atuh aduh. Mun ayeuna kaayaan urangnya barang tuang, jabang aleueut, jaba diganyar. Bari kumaha teu untungna atuh. Nya kulawarga, nya rumah tangga, nya gaduh caroge, nya gaduh garwa, nya gaduh putra, nya gaduh ganjaran nih. Nah, ikhwati iman. Jadi boga buruhan hirup zaman iman mah. Jadi hirup teh aya buruhna, aya hasilna. Malah disebutkan wa jamilil ma'ab. Bakal kenging pangbalikan anu endah, anu mewah. Ayeuna zaman kemewahan. Salajengna Bu Adi dia aya nganggo subjudulnya kacintaan indung kanu jadi anak kanyaah kolot kanu jadi putra. An Umar bin Khattabi radhiyallahu anhu. Tong dilangkungnya kecap radhiyallahu anhu. Ieu hadis katampi ti Umar Ibnul Khattab muga Allah mikaridokanya urang mah wayah kieu isu keneh geus ngaduakeun batur. Malah muga-muga mah urang oge nya seueur jalma nu ngadoakeun. Qadima ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sabiyun. Sasumpingna tawanan perang, rampasan perang, ari sabiyun teh orang-orang yang tertawan. Nusok disebut gonimah. Ngan gonimah teh aya mangrupa barang, aya mangrupa orang. Tak ieu mah berupa orang. Sabiyun. Ari heug teh dina eta rampasan dina eta tawanan teh faida imro'atun aya hiji istri termasuk rampasan perang teh anu sumping kakan qad tahlubu nah eta mah ibu-ibu nya bari kaayaan meres sadiaha susuna eta teh panginten geus waktuna biasana sok karasan nyeri, karaos nyerinya ngabagel. Upami ibu-ibu nuju ngenenan, teras didamel, pan eta teh lamun biasana geus kudu dienenkeun cai nen teh, ayeuna henteu ngabagel nyeri. Lantaran komo upami tos dijadwal dina waktuna. Jadi ingat kanu jadi anak nama teu aya. Ngan karasa ieu cai nen kedah diperes. Bakat ningku ingat ke anak seperti itu budak nama dahar mah disiapkan tempat nama disiapkan ruangan leueut nama diajangkeun terus naha lantaran tas rek mereng inum kanu jadi budak ida tak ida anu kadua tadi mah ida anu kahiji ujug-ujugna teh ujug-ujug ai heug teh dadak sakala teh aya istri di dinya anu katawan ujug-ujug deui eta istri anu inget ka anak teh yen wajadat sobian budakna teh kapanggih mobok manggih gorowong keur pujeung mah inget ka budak gok kapanggih nu dipikanya teh anu dipikatina disebut samratul qalbi pisabji sami-sami aya dina tawanan dina nalika katawan teh meureunan po kana sagala-gala nu penting mah nyalametkeun sarakat diri budak oge cul ngan kabenar budak teh katawan papanggih di tawanan ahodatu budak dicokot
Pak al sokotu ay al sokote dempet bu ada sapertos dina hadis kangjeng Nabi nuju salat ayalar doma ngaliwat ngaliwat ya doma ngabring doma teh nah rek ngaliwat kapayuneun kangjeng Rasul teh majang dah nepi ka al sokot batnuhu pil jidari patuangan kangjeng Nabi ada kana tembok supados ulah kaliwatan kudoma nu ngaliwat tah eta teh jadi dalil yen ke doma mah ngaliwat ka hareupeun salat teh henteu dosa ngan an salat lamun kaliwatan ku sasatoan atawa ku jalma ganyaranana ngurangan nah keur budak mah ngaliwat kapayuneun inungna atawa bapana nu keur salat teu dosa keur budak mah ngan bapana jeung inung nu keur salat ganyaranana ngurangan gitu ikhwatu iman sa tina dalil nu tadi teh geura tinggal dina Fathul Bari saperti penjelasan tah anu mana ikhwatu iman sa nemui al sokot budak teh dirawu nepi ka al sokothu bibatniha budak diadekeun kana beuteung inungna pan ai ibu-ibu mah acukna sok ageungnya jadi budak teh disusuan nyanyusuan budak dina jero baju gitu kagambar ku ibu mah bakal seperti gitu nah budak disusuan dina jero baju ikhwatu iman sadaya eta teh bakat kunyaah pakola lanan Nabi sallallahu alaihi ku kangjeng Nabi momentum eta dianggo kesempatan dianggo bahan berdakwah ceuk kangjeng Nabi atarauna hadihi torihatan waladaha pinar cing cenah ku aranjeun bakal kagambar kanyaah inung nu saperti kitu bakal tega nguncrungkeun anakna kana neraka para sahabat ngawaler kulna la moal cenah Rasulullah sanajan wahiyat takdiru ala an la tat sanajan mampu bisa budak dibalangkeun oge nya kabawaeun ku inung tapi moal tega nepi ka dikuncrungkeun dibalangkeun ka neraka ceuk kangjeng Nabi arhamu Allahu arhamu bi ibadihi Allah nyaah ka hambana teh eta teh langkung min hadihi biwaladihi tibatan kanyaah inung kanu jadi anak lamun kitu urang reug-reug lamun kitu Pak gede hate moal aya istilah pegat pangharapan putus asa moal aya bunuh diri moal aya nekad naon disebut nekad nepi ka halal haram tadi lantaran salah rampa urang yakin dipikanya aku Allah asal mukmin we tong ngalesotkeun kaimanan salawasna dikir ka Allah namun urang kayaan emut ka Allah di mana wae iraha wae jeung saha wae ku Allah ge dipingat metak teh bakal aya ieu teh bahasana teh nyambung kana dzikrul khaliq wa dzikrul khalqi dikir Allah jeung dikir makhluk jadi anu wala dzikrullahi akbaru dikir Allah mah akbaru min dzikrina ingatna urang mah ka Allah tadi teh nya diwates ya sakapeung mah dibilang dihitung nah atanapi kain sawaktu-waktu yang isuk sore teh keur ngora keur kolot barang kedah nama salawasna tapi ingatna Allah ka urang mah akbaru min dzikrikum min dzikrin salajengna ikhwati iman sadaya hadis kedua ti Abu Dardanya anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ceuk Abu Darda kanjeng Rasul ngandika ala ari ala teh li tahdir biasana kan upami urang ka masjid atanapi ka pangaosan ai dongkapna mah sok bersatunya bersatu-satu bersatu-satu ngan ke lamun uihna sok bersamanya metak pagegelak gerak teh di lawang tah ceuk kanjeng Nabi teh kieu ala tong waka bubarnya tong waka aruihnya tong waka kalaluar unab bi ukum kaula teh rek ngabewara ka aranjeun aina baun mah aya dua hartos hiji khobarun adimun
dua khobaru samai bewara anu agung sareng bewara ti langit jami nu nampi bewara anu agung atanapi jami nu nampi bewara ti langit disebut nabi tak itu kecap nabi teh tina nabaun nabaa yan bau nabiun metak dina Quran aya surat an-naba nabi hukum kaula teh rek ngabewara ka aranjeun bi khairi a'malikum wa ajkaha cek Imam Makimah jadi ayat kecap sambungan Kang Rasul nyebat bi khairi a'malikum wa ajkaha amal nu panghadena jeung nu pangbersihna keur aranjeun indah malikikum ajkana agungna numutkeun pangawas nu ngawasa aranjeun sabab bisa jadi dianggap kurang mah enteng ringan sepele teu sabaraha tapi cek Allah mah bi khairi a'malikum malah ajkah malah wa arfa'uha bidarajati darajat nage langkung luhur lamun dina pangkat nanya golongan langkung luhur pan ai hayang ningkat golongan teh lamun ku pengalaman kerja malaminya Pak kamu alim dialih-alihkeun mah kajabi pami kersa dialih-alih kitu tah ka pelosok-pelosok sepatok kamari ge nya anu bade maksin nepi ka naon teh mentas walungan gede saahnya mah aduh tanda nepi ka kitu batur tah ikhwati iman sadaya nah anu mana kaayaan di dieu disebutkeun darajat ngan biasana lamun ngaliwatan ke pendidikan mah langsung cepet tina RT jadi RW jadi lurah jadi camat terus beuki luhur disebutkeun ieu teh arfa'ukum bidarajat malah wa khairul lakum min ita'iz zahabi wal waraq leuwih gede leuwih sae tibatan infak ku emas jeung ku perak ai al waraq teh bisa hartosna uang kertas kan kapungkur mah ada disebut dinar ada disebut dirham al waraq mah uang kertas tah wa khairul lakum min antalqau aduwakum leuwih alus tibatan aranjeun tepung jeung musuh di medan tempur sanajan aranjeun bisa tadribu a'naqahum atawa wa yudribu a'naqakum aranjeun bisa ngabunuh atau aranjeun terbunuh gugur di medan tempur ieu mah leuwih alus para sahabat kan kaget aya keneh nu leuwih alus tina tibatan pahala jihad fisabilillah gugur di medan tempur qalu wa dalika ma huwa ya Rasulullah naon asa hebat-hebat teuing naon cenah eta teh Rasulullah qala cekang Nabi dikrullahi azza wa jalla dikir lamun ieu kalebet kana kategori dikir ieu langkung sae ikhwati tibatan perang Badar tibatan perang Uhud jadi ulah alit manah lantaran urang teu ngalaman teu ngiring perang Badar teu ngiring perang salajengna ikhwati iman sadaya lantaran angkat nawe cekang Nabi man goda auroha pitolabil ilmi khairun minad dunya wa ma fiha angkat nawae bade enjing-enjing bade pasotan keur tolab ilmu mah langkung saya tibatan dunya jeung sapangeuseun nembe angkatna tah Pak Anas bin Malik nyebatkeun maron Nabi sallallahu alaihi wasallam kangjeng Nabi teh ngalangkung pinapari nyanak rombongan kangjeng Nabi sebagai komandan pasukan perang nyanak pasukan lah min ashabi di kalangan sahabat-sahabat kangjeng Nabi malah wasobiyun Pitoriki aya budak keur ulin di jalan da eta mah palama roat umuhul qauma sabada ibuna ningal aya rombongan ternyebutkeun ningali budak da budak mah tadi ditinggali wae atuh balikan deui nya eta inung budak teh nyebut disebutkeun dina dalil palama roat til maratul qauma henteu palama roat til maratu sobian atau ibnahu tapi malah pan ai tadi ge merhatikeun budak nawa teh tadi ge ngan kulantaran merhatikeun budak teu kaperhatikeun aya nu ngaliwat barang ningal aya kaum nu ngaliwat da eta mah kaayaan indungna disebutkeun nya tas'a ai tas'a teh akbalat wa tas'a ngadep datang bari usaha gagancangan metak leumpang disebut sa'i lempang gancang mas'a tempat lempang gancang usaha di hajar harita
Nah, bari kaayaan watakulu rawah riwih. Naon cenah Bu? Rawah ibni anak aing, anak aing. Bari nyingsatkeun samping geus kagambar ku ibu, rawah riwih na eta budak. Nah, lantaran aya nu ngaliwat rombongan budak sieun ka jejak, budak sieun ka idak, budak sieun ka leyak, budak sieun ka tincak, budak sieun ka dupak, budak sieun ka sepak. Nepi ka eta gagancangan murung jadi budak. Kanyaah inung seperti kitu dina taratan dina papatan ieu. Nah, kumaha kaayaan budak Pak Akhodatu dicokot dirawu. Terus pakolal kaum. Tah nu ngomentar teh kaum tadi makangnya Nabi nu ngomentar. Ayeuna mah rombongan nu dipimpin ku Kangjeng Nabi nu ngomentar. Biasana ge pan urang masuk komen wae nya hayang komen. Ya. Tina kejadian tabrakan harita nu ngomentarna can anggeus nepi ka ayeuna. Ya Rasulullah makanat hadihi latulki ibna binar. Rasul cenanya moal kagamar kanyaah inung kanu jadi anak make kudu tega nguncurkeun putrana kana neraka. Ceuk Kangjeng Nabi fahopadohum. Ai khopad teh kasrohnya JR. Nah berbaris di bawah khopad maksudna mah Kangjeng Nabi teh ngalalemoan ka para sahabat. Pakola baripokna walaullahi azza wa jalla la yulqi habibahu finnar. Allah mah moal arek munculungkeun kanu jadi kadeudeuhna kana neraka. Jadi urang teh kudu jadi jalma pikadeudeuheun, pikanyaaheun Allah. Nah, tadi mah ngagunakeun kaayaan al-mukminin, ayeuna mah nyaeta al-habib. Tak engke bakal aya bahasan al-habib ibnu al-habib. Eta teh ngeunaan lalakon Usamah bin Zaid. Al-Habib ibnu Al-Habib teh lalakon porokna kieu. Abbas sareng Ali bin Abi Thalib anjeunna teh ceuk Usamah. Nah, ai Usamah teh putra Zaid. Zaid teh Zaid bin Harisah, anak angkat Kangjeng Nabi. Ceuk Usamah kuring teh keur di masjid. Kuntu fil masjid. Budak teh pikanyaaheun. Budak-budak betah di masjid. Tibu budak getol ka masjid. Kitu berental. Nah mudah-mudahan barudak urang teh singkat itu getol ka masjid. Tah, ikhwatu iman sadaya anu mana ka masjid teh lain ngadaguan adan. Tapi memeh adan geus angkat, memeh adan geus di masjid, memeh adan geus gaduh wudu. Sabab bakal benten jalma nu angkat ka masjid can gaduh wudu jeung jalma nu angkat ka masjid tos gaduh wudu. Laras di masjid teh aya tempat wudu, tapi bakal beda jalma nu angkat ka masjid tos gaduh wudu jeung jalma nu angkat ka masjid can gaduh wudu. Bakal beda jalma nu angkat ka masjid geus adan jeung jalma ka masjid memeh adan. Komo jeung jalma anu adanan. Tah ikhwatu iman sadaya. Keur kuring di masjid tarojol cenah Al-Abbas jeung Ali bin Abi Thalib. Dua nana nyebatkeun, ya Usamatu izan lana Rasulullah cing cenah jun. Nyuhunkeun budi ka Kangjeng Nabi kaula bisa teu namu teu kaganggu tiasa kenging kalebet malah lamun ditinggal tina latar belakang nasab katurunan Abbas langkung caket, Ali langkung caket. Tapi malah justru nyuhunkeun widi ka Usamah. Cek Usamah teh rasim kuring ngadeugeus ka Kangjeng Nabi. Ngagugu kana panitah Abbas sareng Ali bin Abi Thalib. Ngadugikeun yen aya Ali cenah sareng Abbas. Yastadinan nyuhunkeun widi kenging bade nganyang aya peryogi bade ngadeugeus ka salira tapi warang kalebet. Ceuk Kangjeng Nabi malah malik nanya, hal tadri mahajatuhuma ari anjeun cenah nyaho maksudna rek naon cenah rek kadarieu teh. Ceuk Usamah teh henteu cenah wallahi demi Allah ya Rasulullah. Ceuk walakin ana adri tapi cenah kaula mah nyaho. Tah Kangjeng Nabi mah terang kana niat batur nu rek anu datang.
Ikhwatu iman. Ieu keaslian Muhammad sebagai rasul. Jadi karena maksud zaman udah datang wae sanes dukun iman Kanjeng Nabi mah. Langkung ti dukun. Dan dukun sok nanti anu ngaku-ngaku nyaho kana niat batur. Ikhwatu iman cenah matak sok disebut weruh sarulung winara. Kanjeng Nabi teh terang kana niat kaayaan Ali sareng Al-Abbas sarumpi. Terus lebet cek Kanjeng Nabi cek eta dua jalma teh Al-Abbas sareng Ali abdi sadaya dongkap kasar teh lituh birona supados salira ngabewarakeun nya ka abdi man saha jalma anu yuhibbaka min ahlika kulawarga salira nupang dipikanya ahna cek Kanjeng Nabi teh Fatimah tu bintu Muhammadin nya tu Fatimah we cenah putrina Muhammad cek aranjeunna teh abdi sada lanas alu an Fatimata teu naroskeun tentang Fatimah cek Kanjeng Nabi Usamah bin Zaid naha al Habibu ibnul Habib jalma nu dipikanya nyaeta an amallahu alaih wa an amtu alaih cek Kanjeng Nabi jalma nu ku kaula nu ku Allah dipikanya jeung ku kaula dipikanya tah eta rupina mah munculna aya istilah Habib nepi ka lamun teh mah cimpuringnya Habib Sayyidin. Aya Habib Sayyidin. Tah sigana mah tidinya tah Al Habib Ibnu Habib. Tah Allah teh moal nguncurungkeun kana neraka lamun jalma anu dipikanya ku Allah Subhanahu wa taala. Nah, anu mana kaayaan di dieu aya urang Arab nya naroskeun ngeunaan jalma nu panghadena cek Kanjeng Nabi jalma nu panjang yuswana sae umur. Anu saurang deui mah urang Arab teh nyebatkeunana inna syari'al islami qad kasurat alaina. Wah, syariat Islam teh Rasul cenah seueur pisan. Kamu abdi sadaya teh. Tapi ieu mah aya panto nu bisa dilangkungan ku sarerea. Anu beunghar, anu miskin, anu jangkung, anu pendek, anu jebrag, anu jabrik, anu jebrog. Pokona bisa kadinya naon cenah tah. Ceuk Kanjeng Nabi teh. Pokona mah biwir anjeun we cenah. Baseuh sabrak bakat ningku dikir ka Allah. Tah insyaallah iwatu iman sadaya aya doa. Ceuk Abu Hurairah pirang-pirang doa nu katampi ti Kanjeng Nabi ku kaula tara dikandunkeun salami sapanjang kaula. Ma istu hayyan. Sapanjang hirup mah malah masami itu yaqulu Kanjeng Nabi kantos ngadoa ku kaula ka kuping. Jadi doa nate ngahaja supados kakuping bari ngajar nyaeta aya opat pamenta Allahumma ja'alni ya Allah jadikeun abdi abdimu syukraka wa siru dikroka wa atma'u nasihataka nu kaopat wa ahbadu wasiyataka ya Allah jadikeun abdi jalma nu nganggap agung nganggap gede kana syukroka. Urang ayeuna dina raraga tasyakur bi nikmat. Ngagunakeun nikmat nu ku Allah dipaparinkeun. Panguping, paningal, ras angkatnya ti masing-masing ti bumi sawang-sawangan. Ngagunakeun sampean kendaraan dimanfaatkeun tah kanikmatan ti Allah. Syukur. Dimu syukroka. Nganggap agung, nganggap berharga, nganggap mulia kana muji syukur ka Gusti. Teu nganggap enteng remeh sepele. Anu kadua wa aksiru dikroka jadikeun abdi jalma nu seueur mika eling mika ingat ka salira. Anu katilu nyaeta wa atba nasihataka. Jalma anu taat tunduk patuh kana nasihat Quran tah. Nasihat Allah teh. Kalawan wa ahfadu ngabela ngajaga wasiataka kana wasiat. Muga-muga ieu doa nya jadi amalan nu can katalar mah Bu tong waka dianggo bungkus gorengan. Ya sakitu we nya Pak. Nah, bilik siang teuing kita hapunten anu kasuhun sapunten anu kateda agungna Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga urang sadaya jadi salawasna anu emut kana nikmat Allah nu aya di diri urang sabab Allah ngurus urang ku nikmatna. Muga-muga urang ngurus makhluk Allah ku nikmat Allah nu aya na diri urang. Aqulu qouli hada wa astaghfiru walakum
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ya'budu bi aidina ila ma fi khairun lil Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.